Para mitra sadaya tekaraos waktos nyereleknya di episode hiji dugi ka ayeuna episode ka 103 para mitra. Episode ka 103 teh ngarupikeun episode anu pamungkas atapi namatkeun ieu dongeng. Alhamdulillah para mitra sadaya, atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Upami sadinten 2 kali upload para mitra kirang langkung 52 dinten Mang Jaya cenah sareng tim Mang Jaya official para mitra ngangkat ieu dongeng di YouTube. Namun bade di monitor nama iraha bae oge tiasa. Ayeuna bagian ka 103 urang tamatkeun. Atuh para mitra dina nggoni ngadugikeun ieu dongeng para mitra Mang Jaya seueur kecap-kecap anu lepat, seueur kata-kata anu para mitra teu pas sapunten anu kasuhun. Kitunya para wargi kitu. Pon kitu deui cenah seueur kileuksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat kacaturkeun nglakuning perlampahan hapunten cenah anu kasuhun da sanes kadinya maksudna. Eta mah mung sakadar kalersan wungkul. Nya ayeuna mah urang tamatkeun ieu dongeng sakali deui para mitra upami seueur kalepatanana hapunten anu kasuhun ka wargi-wargi sadaya. Ai sanes upami deui datang tos seueur kalepatanana hapunten anu kasuhun. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga dongeng ieu urang pungkas bae. Dina bagian ka 103 billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karya kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka 103. Kumaha katelengesan Bahdaim para mitra dina ngoning anjeunna bade ngarurud harta banda boga dami murni. Mangga urang sami-sami bandungan wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, bimurni jerat-jerit menta tulung. Kitu deui Bi Urpi jeung Nyi Rustini tatanggana nu pareng aya di dinya jul-jol barinanya aya naon. Tapi barang narenjo Bahdaim taya nu wani nulungan malah aya ge nu malundur deui. Sok sia ngajerit cing tari. Rek menta tulung ka saha sia? Murni. Meme datang nu nulungan modal manten sia deuleu. Ceuk Bahdaim ngancam ka Bimurni. Hari takeat plug itu koe kana walikat koceak Bimurni ngacerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Lain ku nyeri-nyerina teuing paneungeul ngan asa kacida teuing ditagih nepi ka kitu asa teu umum jeung nu loba da batur ge gede hutang tapi teu wani kitu. Aduh tulung. Nah kabina-bina teuing anjeun teh Daim ulah kena-kena ka jalma malarat bet sakarep paeh. Paehan kami deuleu paehan sakalian. Bimurni nyuuh bari nungkup beungeut. Cipanon juuh bakat ku sedih. Tang tuh sia di bodaran deuleu teu nurut ka aing mah. Cing rek minta tulung ka saha sia? Da moal aya nu nulungan sia teh. Ceuk Bahdaim bari lajag-lejeg nulak cangkeng. Nenyok kitu Bi Urpi jeung Nyi Rustini ngayak-yak bakat ku sieun. Duanana taya nu wani ngomong malah geus asabek hoe teh kana awakna. Tapi dina kaayaan kitu aya 3 jalma nu daratang gagancangan. Sabab ngadengen nu jejeritan menta tulung serog kaburuan kajeleng katepas peledag ngajejak panto bus kajero barang breh nenyo nunyuuh bari ceurik di sanghareupan ku Bahdaim nu ngajingjing iteu koe. Setan alas aki-aki ruangeun anger kalakuan sia. Hah? Kumaha nyiksa indung aing sia? Horeng para mitra nu datang teh Anggara langsung bijil napsuna sabab nenyo indungna disiksa ku Bahdaim. Atuh puguh Bahdaim meninga jenghok reuwas lain di kieuna, reuwas lain memeusan asa dina pangimpian. Nenyo Anggara geus aya hareupeunana, tapi tina reuwas jadi bijil amarah, teu ngurus tatanya deui, seak ngayunkeun iteu koe rek ngababuk tarang Anggara.
tapi ciukap dirawel ku Anggara sakaligus dicentok. Polonyon lesot tina leungeun Bahdaim sakilat malik narajang. Hiuk cabrod senjata makan tuan. Iteu koe nyayang kana puhu ceuli. Waduh. Aduh ampun. Bahdaim ngarumpuyuk bari nyekel puhu ceuli. Sirah ngadak-ngadak lieur bumi alam asamutra ceuli pating jelengeng titingalian kararoneng ranyai katingalina teh para mitra. Brak tuur kana palupuh tuluy nyuuh bakawas nu berat ku sirah. Karang antel kana palupuh ngararasakeun kan nyeri. Sabot kitu bus aya nu kajero Mang Dampa jeung juru simpen ngajega nulak cangkeng mureleng ka Bahdaim. Nu duaan dipencerong ku Bimurni, colohok bengong Bimurni asa teu percaya kana teteh nyoanana. Sabab najan geus taun-taun tetepung oge moal poho moal kasamaran. Yen nu datang teh salakina ngan rek ngabagiakeun teh tikoro asa mengpetan, bibir rapet kawaskeuna ku tenung. Aya naon Ujang? Cek juru simpen alias Wiganda nanya Anggara bari mureleng. Iya Pak bangsat ya. Cigana tas nyiksa emak Pak. Cek Anggara bari nakoa sirah Bahdaim ku tungtung itu. Oh. Nah Anggara keneh adat pangadatan teh si Daim nya. Juru simpen ngalengkah ngadeukeutan Bahdaim. Cekuk bujur Bahdaim dijak bari pokna teh. Udang sia Daim. Saurang ngagerem handaruan komaraan matakeun. Lenyap para mitra hate Bahdaim ngalenyap bujur asa peot. Awak asa hampang bumi alam asa muter. Jung cengkat lalaunan tanggah neuteub ka Wiganda panon Bahdaim kekereuceuman. Inget kene sia ka aing Daim. Oh. Wiganda? Cek Bahdaim bari murungkut. Aing Wiganda. Nu dipitenah ku sia tapi kangalaman langsa walasan taun dilana. Tak ayeuna aing datang deui ka lembur rek newak nu jahat siga sia. Bet kaparengan keur nyiksa pamajikan aing. Nacan seubeuh nganiaya ka kulawarga aing sia teh. Bahdaim para mitra cek paribasana nepi ka wer-wer ngiahan maneh bakat ku sieun. Beungeut pias awak ngeleper sungut salangap tapi teu soraan cekuk tuurna ditajong deui. Hitut karewas. Hasieun geus leuwih teuing nepi ka bijil tina knalpot. Aduh ya Bahdaim para mitra. Jawab sia Daim, dikumahakeun indung aing ku sia. Anggara milu nanya sarua ambak pisan ka Bahdaim. Komomun kurang-kurang nahan kasabaran mah buat teh geus diwejak ditatalige ku Anggara. Ngan untung didikan ti Aki Sura kuat pisan pangaruhna kana jiwa Anggara. Harita teh teu wani ari nepi ka ngalanyawa mah. Ampun Jang. Bahdaim ampun-ampunan bari nyembah ka Anggara. Dikumahakeun indung aing? Kagebug walikatna. Aing kagebug ngahaja nepi ka ngudag-ngudag. Nuhun teuing Ujang kasep anak emak. Nuhun hidup buru-buru datang nulungan ka kolot. Bimurni geus teu kuat teu nahan kasono poho kana kanyeri gabrug ngarontok ka anakna sirih langkul nyacapkeun kasono. Wiganda alias juru simpen narik napas panjang. Kagagas nempo pamajikan anu sakitu nyaaheun ka Anggara. Tetela sonona keur sigana teh jeung bakat ku bungah meureun. Wiganda ngareret ka Bahdaim rei nafsuna bijil deui nepi ka kekerot bakat ku gemes. Mun kurang-kurang nanahan mah geus hayang ngagebug hayang harita teh gebro nonyok tarangna moal teu ancur sakali nonyok oge. Gara-gara sia Daim kadieu sia sasalaman jeung aing. Juru simpen ngagupayan ka Bahdaim aneh nu digupayan ngesod ngadeuketan. Solongkrong nyodorkeun leungeun ka tuhu gep sasalaman jeung Wiganda. Satengah teu sadar Wiganda ngabijilkeun sabagian elmuna akibatna bijil hawa panas ngaduruk dampaleungeun Bahdaim. Koceak Bahdaim jejeritan nepi ka papelengkingan bari peureum nahan kanyeri. Ari leungeun teu bisa lesot dicekel pageuh ku Wiganda. Tina awahing ku nyeri-nyerina Bahdaim ajret-ajretan papelengkingan. Sakapeung tungkul sakapeung tangah dongkok cengkat terus sababaraha kali. Tina dampaleungeun bijil haseup ipis kawas kain nu kaduruk. Geus kitu sot dilesotkeun bruk Bahdaim rubuh lengerek harita para mitra kapaehan. Leungeun katuhu merengkel semut tutung renghap si juru simpen narik napas jero red ka Bimurni pok nyarita. Murni akang hampura.
Kang Wigana bagi teuing Kang. Hampura kuring teh teu buru-buru ngabagiakeun. Reuas jeung kaget asa teu percaya kana kajadian ieu. Jeung diaduh ieu walikat karasa nyeri. Bimurni meyegeung ngadeuketan ka salakina. Kabrug ngarangkul ku Wigana ditangkeup pageuna keur bakat kusono. Sajongjongan mah jempe taya nu nyarita. Angara teu wani neuteup ka kolotna nu keur silih tamplokeun ka sono. Teu era kuno nyaksian da puguh geus 11 taun paturai ayeuna patepung deui. Murni bagja temen anjeun istri sajati. Nu bener-bener satiasa tuhu kanu jadi salaki. Sarta geus hasil ngajalankeun amanat akang. Anggara jadi bukti yen nu ngadidikna bener-bener daria. Syukur Murni, syukur. Syukur akang ngarasa bagja bungah lahir batin, bungah nu taya papadana ningali kaayaan model kieu. Aya berkah geuning Kang nepi ka tungtung lalakon. Nuhun atuh bisa mulang kalayan salamet. Nuhun syukur alhamdulillah. Cek Bimurni tuluy ngalesotkeun rangkulanana. Gek diuk bari muringis walikat nyeri lain memeueusan tapak iteu koe tea. Gek sararea diuk Mang Dampa gawena colohok bengong kitu Debi Urpi jeung Ni Ustini. Teu wanieun ngaganggu. Ukur colohok nenyokeun bari jeung lelenyapan hate reuas nu aya atoh aya sabab nu digadagoan teges datang. Anggara ubaran heula indung hidap, mangapa? Anggara teu baha manehna buru-buru pindah diukna ka tukangeun Bimurni. Ngaraga Mang Dampa leungeuna kat anu katuhu nyasar walikat Bimurni, tel diantelan jempol katuhu. Bari diparancahan bisi aya tulang nu remek tapi tetela ukur nyeri biasa. Tetapi kana tatuparna atuh ukur diurut sajongjongan ge kanyerina ngurangan Bimurni bunga heunaker. Moalna naon mah teu aya nu parna da, ceuk Anggara. Duh, syukur Anggara, syukur pisan. Pek atuh geura bagiakeun itu si Nyai geus lila di dieu sabab Bimurni nunjuk ka Nyi Rustini. Nu ditunjuk cengkat jajantung ratug hatena pating sareblak, panoneuteub jajantung ratug deg-degan kawas nu tutunggulan. Terus bagea cek Anggara bari ngadeuketan nu dideuketan semu gugup solongkrong ngajak sasalaman. Kepter sebelak hate sumablak pi omongin ngadak-ngadak ngiles asa hese rek pokna. Kang Angga haturan wilujeng sumping. Nuhun terus. Nuhun betriung mungpulung di dieu. Nuju nganyang atuh nepi kumaha. Cek Anggara nyangkana Marustini teh keur pareng ulin ka imah indungna padahal mah geus lila aya di dinya. Para mitra kaum dangu, Nyi Rustini teu nemalan kalah ka ngareret ka Bimurni. Nu direret surti pok nyarita darianaker. Anggara lalakon mah panjangkeun engke mun salse urang guar. Aing mah uruskeun heula bahadaim bisi kumaha onam. Mangga mah. Anggara cengkat tuluy leumpang ka tepas. Barang lol diburuan loba jalma ngan teu aya nu wani asup. Sabab sieun di antarana aya Aki Juhri, Mang Iding, Mahri, Asman jeung Pak RT barang ret nenyo Anggara sararea kaget caroloho. Bagiasan, syukur buru-buru ka dieu. Pangmangkukeun badaim san. Hah? Ngara? Mending datang euy. Amsan kalah nanya bari melong ke karek Jawa. Sok ajero euy tutulungan bahadaim euy. Amsan ngagugu kalacat unggah. Manehna ka tengah imah sasalaman heula jeung Anggara silih cacapkeun ka sono. Geus kitu bus ka tengah imah breh aya semah teu wabuh. Tapi teu loba tatanya brek deku gigireunana bahdaim pok nanya ka Anggara. Kumaha ieu Anggara euy? Bawa ka imahna bisi aya nu rek ngadakwa. Datang ka dieu kitu ku dewek di dagoan. Temal Anggara. Amsan teu baha tuluy ngajak Mang Iding jeung Mahri. Regenyeng bahdaim digotong kutiluan dibawa ka imahna. Ngahajasina nyingkir heula kajeun engke geus salse didatangan ka imahna. Geus kitu Pak RT jeung para pangurus sejen belas-blus ka jero imah. Song sosolong tong harita teh para mitra solongkrong ngajak sasalaman ka juru simpen jeung Mang Dampa. Anggara atoheun loba jalma datang. Bisa langsung cacarita atuh sanggeus ngariung diuk pok Anggara ngomong darianaker. Pak RT oge Pak Ici kitu deui ka para sepuh sadayanya kadang wargi Bantar Loa baheula kuring kungsi nyarita yen kuring lain anak jadah kuring lain anak bangsa tapi lain anak garong deui jeung di kuring geus nerangkeun yen bapa kuring hirup keneh
can jadi dedemit tengah gegeh kiara anu di astana. Bisi para saderek teu percaya tak ieu buktina bapa kuring nu sajati pawigana. Anggara nunjuk ka bapana nu ditunjuk narik napas panjang panon mureleng kanu ngariung. Aya nu wawuh para mitra aya nu henteu nu ngarora mah rata-rata teu wawuh. Sajongjongan mah sarerea jempe taya nu wani nyarita. Kabeh bengong jeung aneh asa loba kasieun loba kaseram. Rek ngomong asa-asa lantaran tagog Anggara asa jauh pisan jeung Bareto geus puguheun dina ngomong mah matak rerenjagan. Ngara, kumaha lakon ieu teh euy? Ceuk Amsan, lalakon mah panjang san. Tapi teu kudu nyarahol habis si matak goreng sangka deui. Ayeuna mah geus bukti yen bapa kuring aya keneh, jeung geus bukti kuring lain anak jada. Boga bapa cara umumna nulian. Nu bari tosok moyo ka Anggara harita ngareluk tungkul. Kabeh ge era para mitra ku Anggara. Jeung sieun memang kabeh ge ngarasa sieun jeung rumasa sok ngaheureuyan ka Anggara. Iwati Amsan utara teh bubuhan sobat medok di tadina. Ari kuli sipok ngomong dari anaker jang Anggara, mang ngiring binga sumpingna ujang teh. Ucap-ucapan nu teu munasab hartina namanya mang rumaos sok ngantep ka ujang jeung sok ngaheureuyan ka ujang teh. Nyaeta ku ucap-ucapan nu teu munasabah. Taina mang geus yakin ujang teh lain anak jadah. Da boga bapa cara nulian pikeun mang pribadi ti Bareto ge nyaho. Da bapa hidup teh babaturan ulin mang dina mangsana keur budak. Nu sok moyokan mah barudak nu sababa jeung ujang, nu teu kungsi nyaho kana riwayat ujang. Tayeuna mogi sing rido manah kersa ngahapunten kana sadaya kalepatan kaluduputan babaturan ujang kanu kapungkur kitu. Ceuk kulisi Daryanaker. Ih keur kuring mah moal henteu ngahampura Pak Ici. Ngan hayang ngadenge pangakuan ti sarerea yen kuring lain anak jada. Sing sah nu ngarasa cangcaya kana ucapan kuring maju ka hareup bisi hayang ngajajal ka kuring. Ceuk Anggara setengah banyol. Sabab aneh datang kalembur sifat Anggara nu asli. Harita teh para mitra datang. Datang deui resep heureuy jeung sok lenger. Sarerea sieunneun tayan wani cucunga. Anggara geus jelas jang geus we. Ulah dijajadikeun geus mah geus we. Bapa mah hayang nyaho kana lalampahan Badaim. Nah eta teh kitu bae ti baheula ceuk juru simpen. Mangga Pak Ici tupang terangkeun mah kumaha lalampahan Badaim teh jeung deui kumaha lakona ngeunaan mah Urpi jeung Rustini. Anggara ngareret ka indungna. Ketalangke deui para mitra barabat kabeh dicaritakeun sakur nu geus kajadian mah. Teu aya nu kaliwat. Mun teu imet kubi murni sok disang sarung sum kubi Urpi jeung Nyi Rustini. Nu sarua ngadadarkeun lalampahanana Badaim. Puguh juru simpen meuni kekerot beuki ambak ka Badaim barang cacap katerangan ti Bimurni pok juru simpen nyarita. Pak Ici, bisi anjeun hayang nyaho jeung bisi panasaran. Sanyana pangna kuring nepikeun ka unggah balewatangan sasat dijongkrokeun pisan ku Badaim. Kuring dipitenah ku Badaim nu akhirna kuring nepi ka ngalaman sarupa kieu. Taina kuring minta tanggung jawab ti kulisi tewak Badaim satorkeun kan wajib. Engke kuring rek ngadakwa sangkan Badaim dijagrageun ka pangadilan. Kitu ceuk bigana. Mangga. Kulisi kawas nu gugup sabab biasana manehna sok mihak ka Badaim da eta butuh ku buruhna cenah para mitra. Keun. Ayeuna mah sinareuh heula tang tuluwasin keneh Badaimna. Ayeuna kuring minta disaksian isuk pageto kuring rek ngaresmikeun hubungan Anggara jeung Rustini. Satulina kuring rek ngawinkeun nu jadi anak hayang buru-buru boga incu. Kitu ceuk juru simpen. Nyakseni. Ceuk nu hadir meuni raong. Ngadenge kitu Mang Dampak kerung ras inget ka Nyi Saerah. Memeh indit kabantar loa Mang Dampak kungsi ngadenge harewasna Nyi Saerah. Nu kacida miharepna ka Anggara. Ngan Anggara teu mere pangharepan. Teu bisa mere kapastian kamanehanana. Ari ayeuna Mang Dampak ngadenge kitu. Mimiti kaharti horeng Anggara teges boga calon. Poingan atuh. Kitu gerentesna Mang Dampak. Satuluina derwes muka lalakon anu leuwih panjang. Anggara jeung indungna silih tukeurkeun pangalaman. Ngaguar naon-naon nu jadi kapanasaran, malah manu haladir ge ngadedengekeun. Barang ngadenge yen Anggara geus hasil ngarubuhkeun Ki Buranil, sarerea colohok bengong, asa teu percaya kana eta beja. Utamana mah kolot-kolot nu kungsi ngadenge zaman Bareto yen Ki Buranil kungsi ngaruksak ka Bantar Loa komo golongan Aki Juhri mah apaleun pisan ka Ki Buranil teh. Akhirna ti harita tarayan wani ngaganggu ka Anggara.
Sarerea percaya yen Anggara jeung Wigana kaasup jawara kahot. Malah sarerea percaya yen sesa-sesa anak buah Ki Buranil bakal taluk ka Anggara. Sama cimat Ki Buranil geus dicekel ku Anggara mangrupa kongkorong teh. Para mitra kaum dangu, kocapkeun heuleut dua poe ti harita kulisi mawa Bahdaim ka Imah Bimurni. Bahdaim jadi cacad leungeun nu katuhu tuluy merengkel akibat tina tanaga batin juru simpen. Nuker mejeun ambak ngocor kana leungeunna ngaduruk leungeun Bahdaim. Harita Bahdaim lelengisan menta dipikarunya ku Wiganda. Embung diajukeun kanu wajib sabab rumah sagede dosa jeung kasalahan. Oh Wiganda, abah rumah sa ele rumah sagede dosa sarta rumah sa geus ngahina ka kulawarga anjeun. Da ayeuna mah abah mah saja papasrahan we nyangakeun sadaya-daya. Rek dibeureum rek dihideung eta mah nyangakeun. Rek disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak di walang-walang kumaha Wigana. Pokokna mah abah mah nyangakeun beuheung teuk-teukeun, suku genteng belokeun, ti kolo-kolokeun. Mangga nyangakeun ngan mung dipasrahkeun kanu wajib kitu abah mah. Mangga nyangakeun kumaha Wigana we bobot pangayon ti Mang Taraju aya di Wigana. Syukur lamun daek ngahampura abah dek babalik pikir. Dina henteuna abah sanggup ngaganti ku harta bana kop sawah 1 hektar pikeun nebus dosa abah. Asal ulah dilaporkeun kan wajib. Kitu ceuk Bahdaim. Bahdaim mun nya rek boga niat babalik pikir kuring bunga. Sabab eta nu diarah. Tapi kudu aya pameulina sabab abah geus nyilakakeun kuring. Ngahina ka anak jeung pamajikan kuring nyang sara Kabi Urpi jeung Rustini nyaeta pi pamajikaneun anak kuring. Da ayeuna kuring aya niat rek ngawinkeun Anggara ka Rustini. Kuring menta biaya sacukupna pikeun satuluyna mah kuring moal kakurangan harta banda. Sabab boga inten sagudang emas jeung banda sejena nu ayeuna ditunda di Guha Peteng. Abah kudu eling, kudu sadar, kudu babalik pikir. Eureunan sifat sarakah sing inget kana pipaeheun. Sabab manusia moal hirup salalawasna, awal akhir bakal paeh balik ka Allah nu Maha Kawasa tak kitu pamenta kuring. Tapi bisi abah rek ngadakwa, pedah leungeun abah jadi merengkel, kukuring, cig rek kasaha ge menta tulung, kukuring ditantang. Aduh, moal, abah moal duku dakwa. Abah mah rek narimakeun we kana nasib, rumah sa abah rumah sa gede dosa. Geus we, ulah dipikiran da abah ge moal kitu kieu. Pokona mah Wigana soal eta mah keun lah. Urusan ngawinkeun mah abah sanggup ngabiayaan. Ti awal nepi ka akhir, sapi loba, hayam loba, lauk moal kakurangan. Pare mang leuwih teuit pek gunakeun. Abah mah ikhlas, ridho, hitung-hitung nebus dosa. Pek, pokoknya mah bawa ka dieu gunakeun tah harta bana abah kabeh. Syukur atuh rek kitu mah. Gap duanana sasalaman sarerea milu bunga. Komo Anggara jeung Nyi Rustini mah para mitra. Ari sabab ngadenge nu rek buru-buru dikawinkeun geus katoong cita-cita bakal laksana ari kitu mah. Satuluyna Bahdaim jeung Wigana ngobrol ngaler ngidul. Nu sejen milu mairan. Sanggeus Bahdaim jeung kanca-kancana baralik Anggara papatah ka Mang Dampa. Mang, wayahna mulang heula ka Ciborosnya bejaan Nyi Saerah. Jang Suhama Nyi Aryati jeung Kang Bani Kang Satar, Pak Ulis jeung kaca-kaca urang Ciboros bejaannya. Buru-buru kitu ka dieu kitu, kuring rek kawin hayang kasaksian ku sobat-sobat nu aya di Ciboros. Ulah dingkengke ngarah kumpul ayeuna we mangkatnya. Mang ade nanging bilih naroskeun iraha kada nikahna teh. Cek Mang Dampa, can bisa ditangtukeun urang badami heula jeung bapa. Pokona mah kudu ka dieu we sarerea. Malah mun aya nu indit mah ngutus ka lembur Cilentah jeung lembur Dahu sakalian ka Cisurup deui. Pangaden banget serius terang beres ya pokona. Kitu para mitra sadaya tembal Mang Dampa. Manehna bungaheun pisan para wargi sadaya dititah ku Anggara rek neangan batur-baturna Anggara ngabejaan kulantaran Anggara rek ngalaksanakeun akad nikah. Kacaturkeun para mitra isukna. Mang Dampa geus miang ngajugjug ka Ciboros rek ngabejaan Nyi Saerah jeung Suhama. Kitu deui kasakur anu diperintahkeun ku Anggara. Barang datang ka Ciboros Mang Dampa langsung nerangkeun kaayaan Anggara. Atuh puguh Nyi Saerah meningah huleng lantaran pangharepan sasat reuntas di perjalanan. Tapi bubuhan geus asak warah sarta geus loba luang, kajadian kitu teh teu ieu dijadikeun pamikiran, ditarima ku kasadaran jeung kasabaran tetep tawakal ka Allah. Nyi Saerah geus janji dina ati ari Anggara geus puguh kitu mah moal kagok narima panglamar ti Suhama. Ngan tangtu can dibeja-beja engke wae mun geus salse kitu basana teh.
Satuluina Mang Dampang ngutus urang Ciboros ngirim beja ka lembur Cilentah, ka lembur Dahu jeung ka Cisurup ngabejaan yen Anggara rek dikawinkeun. Heuleut 2 poe ti harita brul jalma daratang ka lembur Bantarloa, pada hayang ngawilujengkeun ka Anggara, nu rek muka lalakon anyar ngambah sagara rumah tangga sabada ngalalakon anu sakitu lilana. Akhirna cunuk kana waktu datang kana mangsa nitih wanci nu mustari, nincak mangsa nu sampurna. Waktu nuges dijangjikeun ka samper, poean akad nikah geus kasorang, di imah bimurni loba jalma, boro-boro di lembur eta dalah di lembur sejen ge tamplok daratang. Di lembur sejen. Darhaja 3 poe 3 peuting nangap karasmenan rupa-rupa. Nu boga pokal na bahdaim da eta nu ngamodalanana, puguh sarerea ngarasa bunga. Kahiji bahdaim babalik pikir, kadua unggal lembur aya hiburan murah. Urang lembur aya hiburan murah jeung ti harita jadi aman sabab gegedug rampok geus binasa. Satuluina Anggara jeung Nyi Rustini hirup tentrem ngambah sagara rumah tangga. Aya dina kasenangan, henteu kurang ku dahareun, teu kurang ku balad, malah sabada badami jeung wigana aya rencana rek ngaguar guha peteng, ngakut harta banda nu aya di dinya, rek dibagikeun kanu teu baroga, rek dibikeun ka pakir miskin, kitu niatna wigana. Di harita kaayan sabudureun lembur Bantarloa aman, mung hanya ka cariosna tamat. Sadaya. Aduh, dugi ka dieu para mitra, tamat carios neangan Bapa Karya Kileksa. Saur Kileksa kasugri mika cinta acara dongeng hapunten nu kasuhun bilih aya dina ieu dongeng seueur cenah kakiranganana, boh leunjeuran lalakona, boh unak usuk basana, entep sirina sareng sajabina cenah kitu. Bilih aya nu kasabit nami nuju alit, kasebat nami nu dewasa. Kasindiran lakuning perlampahan hapunten nu kasuhun, margi mung kalersan wungkul cenah ieu. Ieu carios teu aya nu saleresna, sadayana mung karangan kitu saur Kileksa teh para mitra. Rupina tamatkeun para mitra carios nyambung neangan Bapa Karya Kileksa. Nu diteraskeun dina seri Kujang Manjing Sarangka. Ayeuna tamat Kujang Manjing Sarangka tamat atuh para mitra. Janten carios neangan Bapa dugi ka nomor 103 tamat. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan enjing urang tepang deui para mitra dina carios sanes. Mangga wilujeng kantun bae permios.